Injing anjang nih jeung aki-aki sataranjang. Waduh DJ. Waduh, Andre, dada gue sakit. Aduh, Andre, mang tangguh Andre, dada gue. Ih, jangan seberang aja. Di mana ininya? Aduh. Anjir, kosku. Imah, kuburan kerpeting yuk. Panu tuduhnya. Aduh, ini baiklah. Aduh. Cerai. Aduh, kemana nasib Pak Jody ya? Kerpeting gue yang ditinggalkan. Selah, Ting. Kang Adam can datang ke dia. Aduh. Sama. Ninggalkeun bae he. Masih hidup. Masih sih ninggalkeun aing bae baturan tulungan baturan mah. Depan orang geusieun lah. Nah, bapak aing ngagoler geus ya malah ditulungan. Mina. Kumaha sih ngimpi eta ngimpi teu? Itu orang ngimpi ya. Ngimpi naon orang mah? Ih, berarti aing ngimpi tah mah. Aduh, ngimpi naon tah? Hah? Ngimpi pacul jeung keran. Sabaraha kira-kira tah nomorna? Aing mah teu nyao. Nyaun mah itu Kang Adam, pakarna main nama, pakar togel. Oh, berarti akar-akarna. Oh, bener sekali itu bae urang ka Mang Adam ho. Tangguhan bae di dieu aing. Iya bae. Oh. Aing baturan tulungan. Ngeunaan aya di kuburan. Tuh. Adam. Hei, Mang, hei. Urang kemana sih? Ngimpi. Pacul jeung keran. Pacul jeung keran. Pacul jeung keran. Pacul jeung keran. Saya kurang pasangan. Pak, Sibuk kemana sih eta? Ini sok sibuk main anak nang parawan gitu. Oh nya. Aduh, Burawiri banyak. Weh, tadi si Jody merek kain nomor 6 ya. Keran apa koran ya? Waduh, ragu aing. Kawasna si koran. Wah, koran lah, yakin lah. Aing serkan gitu lah. Jangan si bogel ke tempat ngetem lah. Ada rese deh. Kemana si bogel? Biasanya ngetem di dia yuk. Apa can lewat si budaknya? Aduh, wah ngecak heula lah supaya lebih mantep. Mun teu salah tadi si Jody merek pacul jeung koran. Pacul jeung koran. Pacul 7 hiji. Koran 72. Pacul jeung koran. Pacul jeung koran. Wah, pacul jeung koran ya, yakin. Pacul 7 hiji. Koran 72. Lebih mantep ya, yakin sebenarnya. woi Kak. Woi, kan ngecak ya sih kan mah. Kapan beneran ente saya tungguan, aja. Kagak.
Iya, sebenarnya kuburan ada di gambar iya. Taipak mana ya, Ger? Iya, tepak itu ta New Zealand. Sair gentong mas. Biasanya ai sair gentong mas mah jarang gagal, Ger. Jumat 02 naon eta teh kapan? Oktober. Oh, Oktober 2020. Siona ieu naon ieu? Ai kadinya nama 3 hiji nya 3 hiji kelamin. Ai kadinya na nok manuk kadinya na lauk. Ieu mah tujuanna naon ieu? Gemetar bila mau keluar. Gemetar bila mau keluar. Anu sok gemetar keluar naon, Gel? Oh, bala. Gunung meletusnya. Bisa jadi. Makanya orang kudu ngabejaan. Keke. Bintang suara, suaranya binatangnya, suaranya mendesah. Apa itu yang mendesah-desah, Gel? Wan bae eta, Gel. Pan mendesah berenang. Tilu, opat, ieu tilu, di bawah kadinya 2, di bawah kadinya 4, di bawah kadinya 7, diturunkan 5, jika dia 4 ya 9. Gemetar bila mau keluar. Yuk angka setanan lu iya gelnya. Oh, eta angka setan ieu ya. Oh. Yuk mimpi ti gentong masnya, angka ti gentong mas ya. Iya angka setana. 3 hiji masuk kadinya anak 6 apabila make eta kadinya dititikan sarua kelamin keneh eta lamun make kadinya tah nya kos kitu ieu kan kelamin keneh ge heula dicak tesna sekean dicak ditambah dikurang kala sabar sawakan lagi ngangka saya ieu kadieu 3 ieu jeung 4 7. Wih bener mantep tah kadinya turunna 7 di bawah kadieu hiji bener mantep tina 7 kaluhur 2 berarti bener semua gagal bener ya tapi ente ulah ilun masang Gel Moal lah. iya angka naon ngaranna angka keramat. Kosna mah yakin jasa ieu kan ombre. Lain masalah yakin jasa soalnya perjuanganna saya ieu barudak menang barudak saya ge menang si eta tah sate lah pokok saya ge si Jody nya Main di kosong masang ka urang. langganan ente Oh, langganan urang kita. oh ieu angkat ti manehna ieu ya angkat ti manehna babarengan jeung saya usaha mah heeh babarengan usahana cuman ieu pila matanana siohna datang ka manehna mimpianana geus lah tah Gel saya tinggal yuk angkana tak pasangan saya tah yeuh nya 4 angkana 7 hiji 72 J72. heeh 3 angkana hiji 72 2 angkana 72 2 angka balik 27 wanita cantik nah angka acakna 72 7 hiji kena dihitung hiji 2 3 4 5 kali ceban berarti 50.000 nya Kurang foto lain ya. foto dong Kurang dikirim ke pusat ya. oh soalnya dina naon kena aduh Oke. biasanya ieu kertasina mah kan bisa ya dicekel. Oh, iya mah cekel baik ku mamang ke lamun ieu kurang dikabaran lewat WA ka si Jody ka saha. Ngomong-ngomong ai kabar si Jody mah ente engkel apa pusat bandarna? Urang mengkel pusat mah deui nu lain Suceng basura. teh ya. Tenang bae si Jody kita bagi si Jody tuh. Sering jeung urang manehna. Tapi suceng nya. Suceng tenang bae. Soalnya lina naon bahasa bandar leutik engkel suceng ternyata bandar pusat henteu cengli gitu. Tenang bae urang mah Kang. Usina gitu. Tenang. Sesuai komitmen ente suceng ternyata bandar pusat mah henteu cengli. Tenang bae urang mah. Oke. Duit dah tuh. Tuh tenang bae heula. Anu selanjutnya makan saya ngampian ieu heula. Atributnya. Wah, bisa jadi doang yuk. Oke ya. Ya tinggal mukulan ka budak ceban-ceban yuk. Oke, kurang lamun ieu dikabaran ya. Pokoknya mah langsung bae kabaran ke saya. Oke. Ya. Oke. Kayak orang mun ieu saluar dikabaran ya. Pokoknya ulah lewat WA. Oh, oke orang langsung nyamperkeun. Langsung bae komunikasi. Oke. Siap ya Kang ya? Ayo siap. Nuhun Kang ya. Oke, siap. Wah, bener mantep yuk. Semua gagal yuk.
Yakin ya pokoknya mah. Tus juta ya hasilnya ya. Nu opat angka bae 10.000 geus kanyahoan. Opat angka 10.000 kali 2,5 juta 125 juta. Encan anu 3 angka, encan anu 2 angka, encan anu malik, jeung encan anu acak-acakana. Pokoknya malah ieu mah apa kata si Jody, nyunatan bari ngawinkeun ieu mah geus masalah. Ah, berangkat. Mantap ieu. Wih, di pasangan tah henteu taku Mang Adam tadinya. Tadi itu. Tuh. Manehna ka mana sih eta tadi? Tos sibuk biasa mah ngadu hayam. Aduh hayam ka ditu. Oh, Ngadu hayam bae meureun pagawean teh nya. kumaha deui manehna? Oh, sudah di pasangan lah ku Mang Adam. Ka mana? Tinggal nungguan Mang Adam ieu. Nungguan informasi ti Mang Kopi Adam. atuh. Hasil gen ngopi bae. Sampai mesake. Kebeneran. Kada. Nah, Tah. Orang geus dipasangan eta angka eta. Geus. pasangan mana gitu sia. Jadi sabaris saya kan masang 5 baris. Ah. 5 baris eta pasangan saya teh 5 baris. Sabaris 10.000 kali 5 berarti 50.000. Sesuai impian sorangan. Gitu. Berarti saya nu 20.000, ente nu 15, ente nu 15. Siap. Silek berangkat. Ih, poho Mang urang. Ah, alasan mah. Ada minum lah. Oh, geus atuh. Bayaran. Oh, pas bae 30.000-nya. Oke. Hei, sesuai jeung impian urangnya. Oh, ya awas, awas Kak. masalah ada yang Urang dimasang, Kak. Semen salah. Sing yakin ke saya. Oh, enggak sip. Weh, jasi eta si Bogel standby. Ya. Hei, Kang. Weh, nyantai amat ente gayana. Aduh, kumaha kabar nih? Tuh, kabar mas sehat tau. Eta ngomong-ngomong nomor. Saperna eta nu keluar? Parkuras jebakeun. Di WA. Oh, WA ka saha? sorangan. Weh, ka nomor listrik mah rumah saya mah teu boga HP. Kuras pas jebakeun. Nomor listrik meureun salah sorangan. Kalau- Saperna keluarna? 83 Kang. 83. Oh, Ai 83 naon, Ger? keran. 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 Keran apa koran? Keran, Kang. Kira aku udah bohong. Ih, Weh, tah. coba nyele. Ini nomor ti bandar ya. Oh, di bandar langsung di pusat eta. Oh, ti pusat ye. 83 nya. 83. Keran. Keran. Waduh. Coba kamari saya eta masang sabaraha eta. Woi, harus nama bener eta. 7 hiji. Bener 7 hiji nama ieu 83 ti akad ti bandar ieu urang mah. Masang ieu saya 72 ieu. 72 mana sih? Koran. Waduh, tapi ente salah ente ya. Teu lah, pira aku udah bohong. Keran ya bener. Keran. Waduh, bahaya yuk. Saya nu salah denge apa sih? Jody nu salah ngomong yuk. Dedengan saya hi kamari koran, tapi nu keluar keran bahaya kudu geura mere informasi ka budak teh salah paham yuk. Gel, sabrang kata lagi. Oke, siap, Kang. Oke. Tembus ya.
nih, namanya. Yuk, silakan dia. Elah, kalem. Aduh, ada kepentingan dia. Woi, salah nang amat ka jalan aja. Ajo din na. Dap iya, nakinatan bari ngawingkeun kita. Wah, ya tembus orang yo. Nang Yo, WA nage Tuh, tuh. di si Bogel tuh. ya naon si Bokel. Aduh, itu pengeluaran nak. Oh, eta. Wah. 7 hiji 8 tilu, pacul jeung keran tuh. Malu mata orang mah baong lalu. Pacul jeung keran. Aduh, heula kana dengekeun heula. Gila ya. Jadi saya nanya ya ke ente duaan dia. Oh, Naon? Ente yang boga infonya. Oh. Inti. Jadi pertanyaan saya, ente ngomongna keran apa koran? Ih, keran. Tah, tanyakeun ieu pan urang ngobrol sore jeung manehna. Perasaan saya ente ngabejaan Kang, pacul jeung orang saya. Apa saya harus salah? Keran. Aju. Sorangan salah ngomong merenang. entah. Tah ieu tah jeung ieu. Saya sih mah mungkin salah denge moal. Keran. Tuh, saksina ieu. Keran, ara. Emang, dengan kan air mata emang baung, tapi jadi mah awas kene. Koran deh dengan saya. Keran. Ya, jalan kan ya, pasangan aja. Coba. Nah, aku ente duaan tak 7 hiji, 7 dua, pacul jeung koran. Aduh, mata. koran di. Aduh. Tamu Gagal kawin nih, Pak. Ada mah.